Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaran syukur kasanakeun ka Allah Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah subhanallah. Dan nangan ieu urang sadayana tiasa riung nungkulung dina raraga nyakseni upacara paturai tina. Wirasip kuring saparak kanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami 3 tahun. Bapak Bapak kali ibu hadirin hormatkeun sim kuring mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelan. Asa kamari keneh sim kuring sabaraha kanca nu ngaran lembet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui. Sim kuring sabaraha kanca kedah neang deui teraskeun sakola ngahontang ngaharepan sareng cita-cita. Dina hirup kumpul di alam bawanangan jadi kodrat iradat mantenna aya bangsana patepang sareng aya bangsana paturai. Sanaos kitu, ieu acara paturai tineng teh jadi jeung laku kanggo abdi sareng rerencangan sadayana anu entos lulus. Anu bade undur ti sakola tangtos bae maksudna mah supados abdi sadayana henteu balik ka purna waksina eta nepi ka campoho na kalajaran. Bapak kali ibu guru kalabat rerencangan salami sim kuring saparakna diajar di ieu sakola tanggeusna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikap sareng paripolah anu taksosna tiasa janten ngahaneutkeun medah kasadayana ti jaran kitu. Ngawakilan rerencangan sadayana dina dangeut ieu sim kuring narasi pamungkas nada pidua ti sadayana pamugi sim kuring saparakaja lulus taun ieu sing tiasa neraskeun. Tolabel ilmu lungsur langsat teu aya halangan-halangan micsuk ilmu ti tingkat nu langsung luhur. Rupina sakitu kupapihatur bilih aya nu kurang merenah kecap nu kirang larap bilih aya kalimah nu teu raos kana manah kedah hampunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.